Mas, matur nuwun. Ah gitu kaosna teh. Da Jawa masuk gitu. Tah loba baceprot. Sakitu oge eusi urang Jawa mah. Yang meureun ceuk Pak Joko teh meureun ieu tah telepon atuh. Waktu ditelepon awewe nya direktur utama na Pertamina. Wah, luas meureunna ditelepon ku Pak Presiden teh tah. Direktur teh, "Ibu, ini ada telepon dari Bapak Presiden." "Pak, aya naon?" "Hariwang meureunna." Wah, keur ngadeg-deg teh ngangkat telepon meureunna. "Iya, Pak." "Ya, siap. Perintah Bapak." Kitu meureun kawasna teh da awewe nya. Cek Pak Jokowi teh meureun kieu. "Ini ada keponakan saya. Tolong ditempatkan." "Ya, terserah Ibu saja. Yang penting ponaan saya bisa kerja." Sakit tuh pasti. Nya, masalah ditempatkan di mana? Kawasna. Pak Jokowi mah sabodo kawasna teh itu. Ngan piraku meureunna direktur teh rek nyimpen dina tempat obe atuh. Teu basarjana apa eta teh? Cenah. Itu tah nu ngaranna Joko Priambodo teh. Hebatnya boga dulur boga uwa presiden mah.